lulus berarti tanda bawanya na kululus teh teu boga duit lain puasa. Nu jelas alhamdulillah katinggalina arwasa sebab dibejaan. Tanda puasana tukang wudu jam 8 kana geus beak. Berarti anu geus ngalaksanakeun puasa ti Senin bersyukur ka Gusti Allah. Nu encan urang mulaian sebab hiji kesempatan ulah sok diabai-abaikeun. Datang buah moal ka bulan haji tahun hari nu ngora mah rada boga pikiran datang teh rada. Tapi lamun nu geus kolot nyaki bae nyapu yang bae dedeleuan ka jelema aya 5 bayang da ieu mah geus asana boro-boro ka haji hareup asana ka minggu hareup wallahu a'lam. Nu mentak mumpung dibere umur ku Gusti Allah sebagai modal jang berbakti ka Gusti Allah ulah disia-siakeun. Geus kolot masa datangna bae niat bae cenah datang ka zuhur leuleus buka babari geus kolot mah ibadah teh. Jadi tanya ku Gusti kunaon lot buka atuh bongan ku Gusti teh dibere kuat kula. Gusti mah uninga harita pas datang ka zuhur kula ka imah diturub sajinya 4 ya otomatis nganu jelas teu kuat Gusti mah uninga. Lamun urang jag-jag kemudian teu puasa kan ditanya naon sia teu puasa? Abdi digawe di pabrik. Kita kusaha digawe di pabrik? Ayo sia. Iya. Eta lah luatak urang gunakeun kesempatan pake berbakti ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo teu kuat-kuat teuing mah saurna bae 5 menit deui ka subuh. Oh, deui ka subuh. Loba dag beres nginum Allahu Akbar subuh. Jadi ka isuk-isuk teh moal pati lapar. Eta ge nu hebat mamantah salat subuh hudang zuhur. Salat likum-likum geus teu kudu nangtung deui langsung brak deui hees deui hudang asar. Tas asar mah ulah hees deui datang ka maghrib. Tah puasa mantap cek pamajikan aing puasa kos kitu masa tahun ge kuat cek gitu. Tah pasar wajib. Di jero bulan haji aya puasa tarwiyah jeung arfah eta gegedena mah tanggal 8 jeung tanggal 9. Tanggal 8 tarwiyah, tanggal 9 arfah. Urang mananggalkeunana Senin. Jadi tarwiyahna poe naon? Senin, arfahna Salasa. Depag
pemerintah NU nya nama nanggal kena salah kabeh baik dek nu mana ge ja aya dalilna kula make sulamun nairen jadi blak-blakan make ulama bae moal make Amerika mah mobil baik mobil veteran buatan Amerika ai puasa mambung aing mandek make ulama baik sebab nu instruksikeunana Kangjeng Nabi al ulama warathatul anbiya moal tama bisa kula ge nyukom pemeri sakadar jang perbandingan jaga gede nama nu nyekelan ru'yat teh lain ru'yat hisab ke ja buktina nyana make perhitungan lah geus ulah panjang-panjang bae beda kitab antara kiai jeung para mereka bener salah ulama maka sulamunairen 2 darjah hampir 2 darjah setengah lah jeung ru'yat di mana ru'yat dicakung ru'yat 10 manusia anu neuleuh kana eta bulan atuh cukup jadi titahna ge ru'yat jadi malam Senin 10 jelema nu neuleuh bulan bisa ditanyakeun langsung ka Kiai Syafi'i cakung. Adapun teu makekeun ka cakung aya alasan lain atuh mangga bae kula madeg di mamana ge nu penting mah bulan kadeuleu. Dek di Serang, dek di Pandeglang, dek di Puri. Penting kadeuleu. Budak di kamar ya nu bebeja dulu cenah Kiai bulan 2 golode. Di mana bulan aya 2 dina dada. Wah siapa tuh lain bulan tama kalapa tama sok macem-macem bae siapa aduh Masya Allah urang mah perebut bulan padahal mah tuh urang nyaritakeun datang bulan mah teu kudu SS tanya bae awewe datang bulan datang berbei beureum lain bulan eta tah nah di Mekah tanggal di Mekah kabeh almanakna Senin di Mekah almanakna tanggal hijina Senin eta almanak berdasarkan hisab qat'i malam Senin dibuktikan ru'yat ngan kabeneran aya angin jeung badai jadi badai kesulitan Saudi Arabia untuk melihat bulan badai malam Senin tersebut hideung di sababaraha tempat terus badai sehingga dianggap mundina hadis mah fa'in gumma jadi teu kadeuleu bulan kulantaran badai nya rapat malam Senin tersebut di kerajaan para ulama akhirna nangtukeun tanggal hijina Salasa lantaran bulan teu kadeuleu ku badai. Kitulah kula langsung nanyakeun ke orang-orang nu bisa dipercaya mukimin nu aya di Mekah anu deket jeung orang-orang kerajaan. Rencana awal
Senin tanggal hiji berarti lebaranana Rabu ngan dibuktikenana malam Senin badai gitulah keayaanan kula di dieu langsung mantau ru'yat ternyata kadeuleu bulan nu neuleuna 10 jelema cukup jang ibadah ka Gusti Allah. Kemudian anu puasa tanggal hiji na Salasa berdasarkan teu kadeuleu bulan atuh geus eueuh masalah. Nu endek lebaran perbo atuh mangga kula mengajak dengan ngabejaan diri kula sebab osok aya nu nanya sangkilang nanya ge teu nuturkeun eueuh masalah kula mah nanya mah nanya bae jangan nuturkeun teu masalah tuh nanya-nanya cakeun aing atuh kula teu teuing ka guru aing acara beda jeung guru atuh masalah kayak di akhiratna ge beda ieu eueuh masalah acara ada kemis bae mangga asal ulah ku hawa nafsu ibadah teh megatkeun hawa nafsu ulah ku hawa nafsu ler bos ya lantaran je pan urang mah boga yayasan engke sia engke moal disumbang tah nafsu ngaran ulah rebo mah teh mah hisab teu kadeuleu bulan padahal gula geus ngajelaseun kadeuleu bulan tanyakeun ka cakung ku ari tas ngaji urang kuadari itu bobehan kageteun di Jakarta ada apa ini nah kieu gula jadi blak-blakan gula mah blak-blakan kan urang lamun teu blak-blakan teu geunah buka blak kadeuleu sia mah kitu bae sih. Ya jelas, acara endek bae warga teu kaje. Jadi kos kitu kaayaan. Aya kene di samping eta ge hitungan rumus-rumus tertentu nu mun kukula dibejakeun moal barisa. Pancen kieu atuh moal mondok henteu henteu. Bisa di mana? Aya rumus nangtukeun mun sesana sekian jatuhna pe anu sesana sekian jatuh pe anu sesana sekian jatuh bagian kiai itu mah gitu kiai ge kiai lain Golkar saya masuk cari tungtung nu ngaji nyaho aya rumus-rumus atuh dek ibadah teh sambarangan sebab deka Allah nu nitahna Allah atuh kudu jelas tah nu mantak beusi engke dek lebaran rebo berdasarkan hisab sulamunairen jeung ru'yat nu endek puasa lebaran kemis cek nyana teu ru'yat atuh sabodo di samping aya hitungan rumus lain lamun hayang nyaho rumus datang ka imah kula di pagahan ojol jeung sapi ye emang kumaha kitu sakalian ka neraka lah ojol ilmu jeung sapi tah mah je pendi kos kitu mah tuh asal bakakak mah gede daek mamaca asal bakakakan bebejau gering lah sales malah bolon bodoh di besi tuh nyatanya tah seperti gitu jadi kan jelas acana endek yakin be nuturkeun ke mangga moal cenah babi tuh mangga bae masalah geus kula mah teu pernah ngamasalahkeun kos kitu sebab eueuh muatan-muatan ngan sakadar deuk ibadah ka Allah aya parentah ti Allah aya
petunjuk ti Allah atuh geus. Adapun batur teu percayaan ke ilmu-ilmu tadi atuh sabodo. Ye, parang sana. Siji tah. Cada di lembur. Ulaheun lebaran poe Rebo kudu poe Kemis bae. Atuh ulah hese-hese lebaran mah berjamaah di masjid eta teu bisa neangan masjid saja. Masjid sejen ge teu meunang, musola ge teu meunang. Atuh neangan ka nu Rebo jauh. Salat sorangan mantek naon? Sorangan. Sholli sunnatal Aidil Adha rakaatain. Allahu akbar. Beres langsung naik mimbarnya na. Ngakhutbahan saha? Bloon meureun. Ulah salat sorangan, ulah baca khutbah. Sakitu doang. Kumaha cenah mun duaan? Masalah duaan mah. Orang yang memajikan urang. Cicing sih. Berjamaah tak urang hebat tak praktek salat jeung pamajikan. Guys, aing khutbah ku harinya. Geus teu kudu maka ditaek-taekeun segala idal imam malam mimbar teu kudu. Duaan jeung pamajikan. Cicing, aing khutbahnya. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Di jero bulan haji ieu aya kasunahan kurban nu paling hebat ngorbankeun diri awewe nitah nyandung ka salaki. Cak pamajikan ada stop. Ieu khotbah teu beres ieu khotbah. Kaluar ti aturan di khotbah. Asana tas lebaran ribut. Lain minta hampura aja manyun wae. Jadi sorangan mah teu kudu khutbah. Jadi teu kudu bermasalahkeun ibadah ka Allah kok dimasalahkeun. Ulah. Dia kula mah boro-boro ka batur ka di dia ka adi ka sahabat sedek berbeda tuh mangga bae. Ngan moal di dieu boro-boro jeung keluarga masyarakat ge di dieu alhamdulillah di Cilongok mangga bae. Ibadah ieu cak urang Cilongok malah makalimatus salat acan. Atuh salat. Nah, ibadah teka Allah aya petunjuk ti Allah atuh dek naon deui. Lamun kitu bulan haji mah mimiti takbirna poe Arfah subuh bada salat. Sing ada ieu tengetkeun ieu. Lamun lebaran Rebo berarti Salasa subuh geus takbir. Ta salat subuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. 3 kali. Eta geus sabaraha kali bae nu penting bada salat subuh. Geus ulah takbir deui ka takbir deui ba'da zuhur. Takbir deui bada asar, takbir deui bada magrib terus. Sapenting datang ka imam naik eureun. Tambah salila tasyrik unggal ba'da salat sunnah takbir. Tengetkeun tah tentang kata tasyrik. Bada salat doang. Bada salat takbir. Ajeuna aya salat mayit takbir. Dina tasyrik aya nu mao. Nah, beres. Sholli ala hadhil janazah Allahu akbar. Beres takbir. Allahu akbar Allahu akbar takbir. Mantes salat janazah ge takbir. Jika ada tertengetkeun tah nya ulah sieun-sieun. Babacaan nu paling hebat samemeh lebaran, samemeh Arfah macana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barisa tama kabeh eta tah ti mimiti tanggal hiji datang ka poe Arfah eta terus datang ka lebaran. Babacaan nu paling hebat kan babacaan ge aya ketentuan-ketentuan. Urang lebaran Allahu akbar takbir. Urang di gitu namanya di Mekah umroh atau haji labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika dan selanjutnya. Ieu urang di bulan haji macana eta tah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in sabaraha kei macana ulah loba-loba 100.000. Tuh siapa diberi 100.000 walu hayang sabaraha tuh takol habak 100.000 lamun ti ayeuna ye Minggu Senin Salasa jadi 3 poe tah eta 100.000 bagi 3 poe berarti sampai sabaraha? Berapa? 35.000 lah. 35.000 lah. 35.000 jalan 2 tasbihna urang. Ye, awak si aja nonton TV mati isuk datang ke sore ge kuat. Coba sia nonton bola sia kuat jasa. Nonton tinju sia kuat jasa. Film sia kuat jasa. Coba aing dikuatkeun sia 100.000 titaku kiai coba ieu. Dituna ti Kangjeng Nabi. Nah, guys, urang langsung mandi, wudu, langsung brak diu. Nyaho coba ku urang awak urang cek pamajikan teh ibu ka haji cenah teu hudang-hudang dan wiridan ti kiai teu hudang-hudang zuhur ge teu hudang asal parenganan nyawa ngacai atuh pamajikan datang ka haji sugan teh wiridan ambu tasbih dicokot ku meong teu kanyahoan main nyokot tasbih itu Jawa bau tahu parah teman ya Haji wow orang Cikupa blon tak ya Haji coba ukurkan sia awak dia nonton TV mah kuat nonton film mah kuat sia eta maksiat ka Allah coba ku aing dik dipake ibadah sia hayo aing nyaho perlu kopi aing nyieun kopi sia nah perlu wuduk jeung tukang wudukna diayakeun sia ku aing dihareup hayo nyaho coba urang dicoba kos itu ibadah teh akur-akurkeun jeung nonton TV nyaho coba geus kagarak menang 100 lang awak sia nonton TV mah jatilok puyeng ieu maca la ilaha illallah wa la syarika 100.000 puyeng sia tolol berarti goblok sia berarti sakali nonton TV keundeuk sia ku aing jibloon manusia mah hantem deui bari dicarekan ku urang lamun teu kitu moal macam-macam hayo geus 100.000 datang ka lebaran masyaallah mantep biasa poean lebaran ibadah nu paling hebat adalah kurban mantak doa nageti Kangjeng Nabi Allahumma hadhihi minka wa ilaika taqabbal artina Allahumma ya Allah ieu embe teh hunbe ieu sapi teh minka ti Gusti abdi dibere nikmat ku Gusti tina tani hasil sehingga kebeuli embe atau sapi tina dagang abdi teh dibere ku Gusti ieu kitu kaleuwihan sehingga bisa meuli hewan Allahumma hadhihi minka ieu sapi ti Gusti anugerah ti Gusti nikmat ti Gusti wa ilaika dek dikagustikeun ku abdi dek dikagustikeun ku abdi pake takarrub ka Gusti dumadeus ka Gusti ja Gusti nitah dina saah ieu
kita dumadeus melalui kurban. Ya, abdi dibere nikmat, buktina abdi kabeli hewan, dek dikagustikeun tanda taqarrub abdi ka Gusti. Fatakobal, Gusti tarima, ya abdi ya korban abdi. Allah narima dagingna lain, Allah narima getihna lain. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah teu butuheun daging, los jang sararia. Teu butuheun getih, los tama jang sararia. Dahar ku sia dagingna sok sagala rupana. Aing mah nu dideuleu ku aing takwa sia ka aing. Masya Allah, walaki yanaluhu taqwa. Oh, jadi takwa nu panggedena poe lebaran mencit kurban. Hiji kudu nu lintuh lan nu kuru. Lamun nu kuru teu jadi korban, kuru teu jadi. Datang ka dagingan ku kuru-kuruna. Teu jadi. Mereka dua ulah nu pecak, nomor katilu ulah anu pincang, ulah nomor kaopat ulah nu gering teh lain lalagan gering nya geus teu bisa sasada acan. Lintu mah lintu kan gering, matana ge peureum kos aki-aki lah. Aki-aki teh jelema geus setengah kering saperti aki-aki teh. Cileuh galelede leho nongtong. Ngacai teu karasa. Eta aki-aki. Kudu hijikeun jeung nini-nini. Nah, korban pang bagusna. Allah nyahoeun dihandapeun kasur aya duit. Allah nyahoeun di lamari aya duit. Allah nyahoeun simpenan duit urang. Kemudian orang tengah laksanakan ya cak Allah ku aing sia dibere sakitu ge nikmat kok ku sia teu dipake teu digunakeun taqarrub ka aing pake mencet hewan. Awas ya ku aing tanina, awas ya ku berit sia cek orang Jawa berit. Awas ya dibere berit ku aing sia atawa dagang, dagang sia ku aing moal dimajukeun cak Allah. Ayo sia. Coba tanda bersyukur kurban. Ayalah pertanyaannya. Pagi hari saya sudah beli hewan kurban, lalu anak murid saya juga mengkurbankan saya. Dengan begitu apa yang sebaiknya harus saya lakukan? Iya, tuh nggak usah bingung-bingung. Orang udah beli kendaraan dibeliin lagi ya pakai. Ubah salangan ai di korbanan ku murid mah kudu bebeja muridna. Urang dek korbanan adik kudu bebeja lah ka adik. Urang dek korbanan babaturan kudu bebeja. Urang dek korbanan guru urang kudu bebeja. Mun teu bebeja teu izin nyana teu ngizinan heula, teu izin teu nyambung. Kecuali ngorbanan anak sebab anak mah wajib dinapakahan ku bapak atau ngorbanan bapak sebab bapak ge wajib dinapakahan ku anak. Nah ngorbanan anak ngorbanan bapak geus maot eta mah jadi bae hirup keneh ge jadi bae ngan lamun ngorbanan salieun ti eta kudu minta izin heula. Babaturan orang geus maot korbanan ku orang teu jadi teu nyambung kecuali orang minta izin heula ka walina tuh kos kitu ka bapak kolot kudu izin heula nya. Bapak kolot teu naon ku urang anggap mun bapak kolot ya bapak urang incu masih nyambung kene tuh ya. Siapkeun ku ari geura hitung duitna jang di poe Rabu can aya kesempatan Kamis Jumat Sabtu datang ke Sabtu tah gitulah. Saminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah
lintuhan korban-korban naranjeun kabeh lantaran eta korban teh bakal jadi kendaraan jaga di yaumul kiamah. Urang ngabayangkeun ayeuna breng nu naik motor, breng nu naik mobil Avanza, nu naik Kijang, nu naik Fortuner, nu naik Lexus baby band jeung sajabana kabita jasa nu teu boga kendaraan tinggal nyangeuy bae. Nah, engke ge urang di akhirat dipapagkeun urang ku korban urang. Masya Allah. Lamun urang korban unggal tahun, terus bae korban-korban. Dek naik nu mana ge dipersilakeun. Kalau baca jasa tah mah, baca jasa teh. Ieu urang itu nu urang, ini urang itu nu urang. Batur menta paji atuh menta bae hiji mah. Tidak ada dong. Ini mah urusannya waktu di dunia. Aduh. Aya nu menta teu bisa kajen ku kumaha ge. Aya nu saurang awewe geulis, "Paji ikut. Ayo sini." Aduh, mantep biasa. Lu gua cari-cari dari tadi. Sini duduk lu, sini depan nih sama gua nih. Ya Allah. Amanya di akhirat kos kitu henteu teh mah. Alagaan. Saya masih belajar bener bae aing. Eta korban ya, Masya Allah karim. Ulah datang ke urang hajung ke di akhirat kadung kecuali teu boga. Duh Kiai kabita amat korban kula pun boga mah. Bogana naon sia? Bogana naon? Hayu coba jejer bogana duitnya 50.000 kotok. Ali kotok. Set niat korban. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Kotek. Aduh, cedak kiai kotok ge teu kabeuli. Endog. Kulup. Endog ge ngan hiji doang kulup. Geus kulup dikamanakeun ku sia dahar deui ku sia. Gusti, abdi korban endog ge hiji, jabogan ngan endog doang. Aju dek dibikeun ka batur jaku lagi butuh. Di dahar we ku kulalah Gusti. Atuh saboro sia cak Allah teh. Aduh, Masya Allah. Kos gitulah soal puasa lebaran korban. Iya masa kadar ngelingan hungkul geus nyarahong kabeh ge. Kemudian orang lebaran rebo, nah minggu na libur ngaji. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tak libur libur ngaji. Jadi saminggu eta libur. Lamun nu lebaran Kamis mah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tasrek kene. Malam rebo besi teu ka mana-mana. Nah ieu di dieu haul ibunda tercinta. Minggu na libur, malam Rabu na haul ibu. Saminggu ti lebaran. Senin Selasa Rebo, Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo. Jadi malam 17 18. Nah iyalah informasi sekali deui. Jadi minggu hareup urang libur patali ngagungkeun kana bulan haji. Urang besi aya nu korban teh jatah sae keneh urang lamun lebaran Kamis mah Jumat Sabtu Minggu. Lamun lebaran Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu. Nah eta geus kaluar ngan urang ngahargaan kanu lebaran Kamis Jumat Sabtu Minggu tasrek besinyana. Jamaah-jamaah di lembur masing-masing mencitna poean katilu misalna menek libur geus linggu eta libur malam Rabuna ieu haul ibu nu teu boga pagawean teu sibuk urang babarengan tahlil haul ibunda. Oh,
azama alal kufri godan atawa ngazam si jelema kana kufur isukan misalna lah isukan aing mah dek asup Kristen bae ku ari keneh na'udzubillah min atawa nalekeun kana hiji perkara aing mah lamun bebene aing datang poe isukan ka dieu aing deuk asup Kristen ku ari keneh asup Kristen geus kafir teh masyaallah ya loba nu nalek-nalekeun kitu tah di dieu aya budak harita nalekkeun lantaran susah bae lamun naing susah baik paeh pemajikanana bikamna teh paeh aju nyana ngomong lamun aing kawin deui aju susah baik aing geus asup Islam tapi lamun aing kawin deui kemudian sugih aing mah moal ku Allah dibere kawin deui aju sugih dasar teu boga hidayah teu dibere hidayah ku Allah tetep we budak gua nih mah lamun aing kawin deui geus aing malah pokona mah dek asup Kristen atau budak kafir harita keleh teu kudu isuk-isuk deui teu kudu kawin-kawin deui harita keleh langsung kufur kudu maca 2 kalimat syahadat siga dek ngazam kufur kuari jelas ngazam kufur isukan ngazam ieu ngazam beda jeung niat ngazam ngazam sejak kupur isukan atuh geus kuari keneh kupur ngazam kupur bulan hareup kuari keneh geus kufur si ade ataro dadapihi atawa nyana aya dina kamangmangan tina kupurna tetep dibalikeun dina Islamna geus sarua bae ari aing si Islam aing nu sabenerna mah ieu Islam aing ngerti itu Islam apa kufur antara Islam jeung kufur atawa nyana mangmang dina kakufuranna kufur sing ade ya uzam azam mentak Kanjeng Nabi mere konsep ka urang supaya stabil jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman kumaca la ilaha illallah 3 kali dah salat talqin zikir tarik napas ilaha illallah ilaha illallah ilaha illallah beres tuh terus acara dek dilobakeun mah enggak bae ayo sadaekna urang ngan gak ditunda nu biasa bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wal pilul mukaffiratu ku ari pagawean anu ngufurkeun ku pagawean eta teh jadi kufur macam madahu suatu pagawean lunga haja-haja nyana istihzaan sorihan istihza ngaheureuy ngahina-hina ngageuh-geuh kana agama jelema boga pagawean ngaheureuy agama jelema boga pagawean ngaleceh-lecehkeun agama jelema boga pagawean ngahinakeun agama eta pagawean ngalecehkeun agama ngaheureukeun agama kufur teh masyaallah sing ade agama urang ulah sok dileceh-lecehkeun atawa juhudan lahu juhudan teh angas teu percaya ka agama Islam atuh sarua di antara contohna kail qaim musafin bi qadratin ngalungkeun Quran ka tempat anu kotor
boga pagawean ngalungkeun Quran ka kocomberan, Quran dialungkeun ka kocomberan. Ieu pagawean anu ngupurkeun kudu baca 2 kalimat syahadat. Cing hade Quran mah kudu dimomoy, dimulya-mulya ku urang, ulah dihina-hina. Ulah Quran mah tah urang malangkeun Quran termasuk bismillahirrahmanirrahim. Mantak lamun urang nyeun surat undang kula geus sababaraha kali ulah sok di bismillahan. Ulah surat undang teh ulah lamun endek terjemahanna be dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh masalah tah mah lain Quran tah mah bahasa urang. Tapi bismillahirrahmanirrahim make Arab bismillahirrahmanirrahim sepira surat undang geus bae dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atawa bismillahna ditulis make bahasa urang, bismillahirrahmanirrahim make bahasa Latin lain Arab. Lain Quran sebab Quran mah inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ketika ditulis lain make bahasa Arab lain Quran. Ya Quran mah bahasa Arab. Jadi tulisan lagi Arab. Geus lamun ditulis make bahasa urang Latin, lain Quran tah kos kitu. Geus bisa dicekel ku nu teu boga wudu. Ditulis Quran make bahasa Latin, tulisan Latin lain Quran. Sanajan aya nu ngaikhtilafkeun tetep Quran mu'tamadan tetep lain. Ya. Jadi Quran teh sing hade ulah sok dibalangkeun ayat ke bismillah ke komo sa Quran mah mun urang malangkeun Al-Qur'anul Karim ka kocomberan ka tempat-tempat anu kotor nu dianggap hina kafir urang. Na'udzubillah min kecuali lain istihza. Lain istihza, lain ngaheureukeun, lain ngahinakeun, lain. Contoh, urang keur nyekelan Quran, kemudian aya kafir. Lamun urang nyekelan Quran, Quran dicekelan bae ieu bisa direbut ku kafir. Sedangkan Quran mah teu meunang kan direbut ku kafir. Quran mah kan teu meunang dibikeun ka kafir untuk menyelamatkan Al-Qur'an. Eueuh deui kecuali balangkeun ku urang ka kocomberan, dibalangkeun ku urang ka kitu nu kotor. Ieu mah nyalametkeun daripada ku kafir, lain istihza teu jadi kufur tah makos kitu mah. Oh, masya Allah. Mantap jelas. Wasujudin linsanamin, sujud ka berhala. Ya kafir. Aya patung di dinya. Dijieun tina batu bacan. Hejo batu bacan, kemari memahal ku geus murah di batu bacan. Ciu, hejo nyana datang brak we sujud. Eta ge sarua. Jelas sujud ka makhluk, sujud ka batu, sujud ka kayu, sujud ka berhala. Atau otomatis kufur. Kumaha lamun nyalamatkeun diri urang keur peperangan atawa urang nyerang ka daerah kafir, kemudian urang tertangkap ku kafir dibawa ke gereja, di jero hati mah tetep la ilaha illallah di jero hati. Ya tugas cek Amerika harus sujud kepada berhala, kalau tidak sujud tembak mati untuk menyelamatkan diri. Ieu mah lantaran dipaksa, lain hayang sorangan, dipaksa ieu mah nyalamatkeun diri brek milu sujud jeung batur padahal di jero hatana mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teh pangeran wajib semangat Allah. Eta mah sujud zahir mah teu masalah tah kos kitu mah. Eueuh masalah. Jadi sujud ka patung teh nyalametkeun diri. Kos kamari
waktu orang haul aya Syekh Abdul Aziz di Amerika nyana cerita saking banyaknya orang Amerika yang masuk Islam maka jadi pusat perhatian untuk menyelamatkan lantaran di paranggilan ku negara tetap pakai salib. Ketika keluar salib dipakai, jadi pakai salib. Padahal di jero nama la ilaha illallah. Salib teh jang sakadar menyelamatkan diri. Ribuan orang Amerika nu make salib zahirna hungkul lantaran eta mah kapan Darul Haram. Negara kafir meles-meles. Nah ieu nyelamatkeun diri. Ketika saliban dipanggil, dipersulit. Tina ngaran bae ngaran. Lamun berbau Islam di Amerika dipersulit. Ngaran urang ke Amerika, turun di bandara Amerika. Nah, ngaranna dideuleng ke di ditu teh barang dideuleng ngaranna ieu ngaranna Abdul Hamid. Wow, angel diproses. Mukmin, soleh, angel. Baba mun bangsa kos kitu ngaranna Yohanes. Cepat tuh. Masuk. Joni masuk. Joni gara-gara cepet tuh Joni ya. Nah, bangsa ngaran nu lain Islam cepet. Asal ngaran Islam diproses lila. Kuari teh kos itu. Lain lila sajam 2 jam bisa sapoe. Anta kulah hari teh betah ge. Waduh, di Amerika eta kos kitu tah. Prosesna kebal. Geus embung deui aing ka ditu lah. Emang kira ka ditu encan. Cerah. Tuh ya. Nah, sujud gak berhala tapi nyalametkeun diri lantaran keur peperangan atawa lantaran urang aya di Darul Haram. Nah eta kos kitu mah teu masalah. Lamun teu puguh teu karu urang kuari sujud boro-boro aya berhala sanajan ujug-ujug sujud gitu meunang urang. Teu meunang ujug-ujug sujud gitu teu meunang. Mantak-mantak salat ulah sok aju sujud bae tah cenah sujud syukur. Aya aturanna sujud syukur ge boga nikmat naon teu hayoh bae. Teu bagus teh. Bagi jelema-jelema nu teu bisa bersyukur geus teu kudu make sujud-sujud. Sok aya jelema keur diuk-diuk datang brak bae sujud. Ih sujud batu menang pakai lalagaan aya ge di jero salat. Kedua sujud tilawat, tilu sujud syukur. Salian teh eta mah ulah aya sujud-sujudan sakilang di jero masjid datang brak bae sujud ulah. Motifna naon? Tuh, ja ulah sok ilueuneun. Ulah sok ilueuneun, teu bagus ilueuneun. Aduh, masyaallah. Karim, nya ulah sok ilueuneun. Sebab ilueuneun mangkeuna teu beres. Jeung lamun nanya kudu nyaho. Teu meunang sailu-iluna jeung lamun urang teu nyaho nanya. Teu meunang sailu-iluna urang teu nyaho ya soal sujud. Tanyakan nya. Ka kiai nanya, "Ustaz, nyaho. Mun sujud syukur kumaha? Sujud tilawat kumaha?" Jadi ulah sabrek-brekna sujud teu boga. Lamun urang teu nyaho nanyana kudu kanu nyaho. Lamun nanya kanu teu nyaho berabe. Berabe nanya kanu teu nyaho makos urang Arab. Urang Arab balanja ka toko Cina. Beres balanja cak Cina teh kamsia hayya. Gitu kan? Eta tenang bae urang Arab. Kalem bae nyana teh terus naik beca. Nyana mikiran bae urang Arab. Urang Arab teh pan di Indonesia aya kamsia cenah. Biasanya kan terima kasih, jangan nyawa terima kasih mas, syukran atau terima kasih ya kamsia. Nanya nyana ke tukang beca, bang. Tadi saya belanja di situ di toko, terus ada apa tuan? Orang Arab itu habis belanja kata dia kamsia, apa itu artinya kamsia? Kamsia itu jelek, jelek, iya. Balik lagi sono ke tukang beca, balik lagi sono ke toko, putarkan deui ku tukang beca. Kok sini lu kok. Mana istri kamu? Enci kamu sini. Anak kamu, engkong kamu sini. Ada apa tuan? Sini. Lu sini. Sinya mana? Engkongnya mana?
anak dan cucu semua dibariskan bunyana, dibariskan singko sinci bapak kolotna bapak anak incu. Ada apa ini kata singko? Lu macem-macem sama gua cek orang Arab. Lu kok enci bapak lu engkong lu anak lu dan cucu kamu semuanya kamsia. Pandai blon eta coba yuk. Cak singko nanaonan eta. Gara-gara lu aja kan teu nyao. Geus naik beca deui gua udah puas cek teh. Aduh, cak teh mah kamsia naon meureun. Ada tinggal singko be nyengir be. Masya Allah cek singko cuma segitu doang cek jannah teh. Cuma ngatain kamsia doang. Geus datang maka ditu ka imahna nanya kanu bener. Sini. Aku habis marah tadi sama ke singko. Emang kenapa? Kamsia apa sih? Kamsia mah terima kasih. Hah? Apa? Terima kasih. Jelek kali. Terima kasih. Budak tukang beca tuh. Goblok. Ya, atuh terima kasih mah bener. Atuh gua udah kamsiahin semua. Eta gara-gara nanya kadu teh nyaho blon. Hendak nanya kadu nyaho. Tuh, tungtung nama di kamsiahan we. Cek urang Arab teh aing moal balajan jadi gadinya isin aing. Atuh geus dicarekan, Pak. Lu kok enci engkong semua nih ya anak cucu semuanya kamsia puas dah lu. Orang kan terima kasih kamsia. Supaya singko tuh marah. Eta gara-gara nanya ke tukang beca. Tuh tukang beca nyaho-naon. Ya namanya barak genep ya tukang beca mah. Ulah sok pakai tatanya tukang beca tuh. Menang tuh menang nya mah main gapleh be tukang beca mah. Eta bloon tukang beca eta. Masya Allah. Asyamsin atawa sujudna kapanon poe Shinto Jepang. Nyana batu menang aya nu herang-herang aya sinar-sinar dianggap di mana aya sinar disitulah ada Tuhan. Jepang mah situ Shinto mah. Matahari itulah Tuhan. Bulan itulah Tuhan cakna. Nu herang-herang banyak lamari herang ini Tuhan. Sepatu tadi dia jore disemir jadi herang. Ini Tuhan. Tolol orang Jepang. Pipi awewe herang ini Tuhan. Jepang. Nailah sujud ka berhala, sujud ka makhluk, sujud ka jelema, sujud ka kayu, sujud ka berbagai-bagai, termasuk sujud ka panon poe. Kufur. Na'udzubillah min dzalik wa la tasihu wallahu a'lam. Allah la ilaha Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar wa Nakir, Rakib Allah la ilaha kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut,
kadalapan Nabi Ismail, 9 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayadai Nabi dugi kapoe, moal ayadai Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha. Kahiji Nabi Adam, kadua Nabi